Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun deui masih mitembeannya para mitra ingkar karangan koswara ieu. Ayeuna nincak bagian kadua tu para wargi, mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina kenging pandang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Moal bosen-bosen mangjaya para mitra mundut ka para mitra sadaya supados subscribe di toel sareng lacengna sakandenan. Alhamdulillah jumlah jamle pamininga anu pamungkas 140.000. Alhamdulillah para mitra kanggo ukuran lokal mah. Alhamdulillah para mitra mangja ngaturkeun nuhun para wargi dongeng anu judulna nyaeta ingkar urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan koswara hatur nuhun ka wargi-wargi nu parantos noe subscribe, anu parantos noe like-na, oge locengna para mitra kitu nya. Oge hatur nuhun. Oge komentarna hatur nuhun, seueur komentar rupi-rupi para mitra hatur nuhun. Hapunten para mitra mangjaya dina carios nu paros kalangkung, mangjaya kantos nyebatkeun yen dongeng di-upload jam 8 enjing-enjing sareng jam 8 sonten tanpi wengi. Benten sanes lepat para mitra deuh mangjaya nu lepat hapunten nya para wargi. Hapunten janten di-uploadna teh trah uning ayeuna geuning. Oh nya jam 10 nya para mitra. Jam 10 enjing-enjing atuh para wargi sareng jam 8 wengi mangga nyangakeun ingkar karangan koswara dina bagian kadua. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna ingkar. Ieu dongeng karangan koswara ayeuna nincak bagian kadua. Wargi sadaya dina akhir bagian kahiji urang sami-sami ngabandungan para mitra jojol aya tokoh engal we nya. Dongeng jojol rame cenah kieu teh puguh ye. Biasana mah muter heula ieu mah jojol rame wae cenah dongeng teh. Mangga urang teraskeun para wargi namung dina bagian kahiji urang sami-sami ngabandungan aya istilah nyaeta bebene sareng bebeureuh para mitra kade ulah duwi kalepat ngagunakeunana. Anu disebat bebeureuh teh para wargi sadaya nyaeta pisalakieun. Jadi kabogoh keur awewe boga kabogoh ngaranna bebeureuh para mitra. Lalaki teh nya si lalaki teh bebeureuh manehna kitu. Tapi sawangseuna mun mangjaya kita wanggewan pamaget. Boga kabogoh ngaranna mangjaya boga bebene. Bebene cenah bebene kuring teh kitu. Bebene kuring cenah kitu. Mangga urang teraskeun ai hanca mah kedah. Namung para mitra pangapuruh oge kedah. Janten sami-sami margi boh dina dongeng, boh dina acara naon para mitra sadaya. Aya urusan penerangan sareng pendidikan mah ngahiji terpadu. Mangga urang teraskeun. Pikeun bulan para mitra sadaya sanajan 1000 embung 1 juta berat oge ditinggalkeun. Najan ceuk syariatna moal meakeun waktu setengah jam teu buru ngalesotkeun cekelanna. Janganna geuwat katepas muka tulak berai panto teh kumanehna dibukakeun. Seor angin nyeor asup ka tengah imah tetela nya hujan di luar badagna keur. Geblug panto meuneut deui sacara otomatis kasurungkeun ku angin. Janganna ngajanteng di dinya bari alak ilik rurut reret. Nganya kitu kaayan di luar teh meuni poek meredong. Sarta hujan angin begitari. Gelap dodar patemalan dadak-dadakan bet ngarasa keueung jeung sieun pikeun jangnana. Tapi neger-neger maneh nu tetela ngarasa panasaran hayang teges kanu jadi kanu tadi kadenge sorana. Keur alak ilik rurut reretnya ngajal manu nyemah kadinya. Ananging kadenge aya nu ngaharewos. Kang Nana, saha? Poara ngagebegna jangnana barang ceuli katuhuna kadenge aya nu ngaharewos bari jirim jalmana teu kade anu kadenge sorana wungkul jirimna mah teu katempo. Aya sora tan katinggalan. Tapi sidikna keur kadenge kumanehna ngaharewos. Awewe sorana harom halimpu. Tong make palai uningna ayeuna mah tuturkeunnya abdi ka mana? Nyang ka tempat nu pangenahna nu sakinten bakal jongjon jeung tumaninah keur urang duaan yuk. Cep aya nu tiis kana pigilang leungin kawas aya nu nyekel.
Tapi lapur jerim jalma nu nyekel na mah teu katempo beleg-beleg na acan. Ari si Aki ka mana? Janganna tumanya sorana lalaunan duka kumaha. Obrolan manehna jeung eta awewe nu teu katempo jirimna bet mun kudu kadengeun kudu aya di jero imah. Eta mah pun Aki tos mulih Kang, yuk tuturkeun abdi. Tuturkeun sora abdinya. Mangga. Aneh puguh ge para wargi. Kawas hiji aya kakuatan anu gaib. Kawas aya besi persani we para mitra nu pohara rosana. Janganna nu salele ieu pohara beugratna mika cinta kawulan. Bet aya nu ngajak teh daek we. Karasa kana leungeun kawas aya nu ngabedol sarta leungeun anu nyekel kana pijulang manehna karasa kujangnana mah tiik nyetep. Tapi lemes. Cerut turun kaburuan jangnana leumpang ngetayep marengan nu nyekelan leungeunna. Hari teh waruga anu jibrungkut ti hujan teu dirasa sarta aneh rasa keung jeung sieun anu waktu tadi karasa ayeuna bet ngadak-ngadak ilang. Janganna geus jauh ninggalkeun imah Mang Amud leumpang bari rasaan aya nu nungtun. Asa ditungtun ku saurang awewe teu karasa sakedeung oge geus asup ka kebon sampeu wetan lembur. Kajurung ku hayang nyaho ngareret ka gigir tetela eueuh sasaha. Ret ka tukang eueuh sasaha tapi naha atuh. Kumanehna bet karasa aya nu nungtun. Najan kitu jangnana teu loba tatanya manehna terus kebat leumpang. Ingetanana kawulan jeung indung bapana saharita leungit tina tungtung hatena. Leumpang terus kawetankeun nyorang peuting nu poek mongkleng. Lumampah bari jiji bergan lantaran hujan masih keneh ngagebret. Gelap masih keneh dordar patemalan. Di sejen pihak Mang Amud saanak pamajikan pohara ngarasa heran. Lantaran jangnana nu bieu kaluara ti tengah imah betul lila. Tacan geus lila para mitra bet lila can asup deui ka jero. Kaanehan beuki karasa kumanehna basa tadi pantau ujug-ujug ngageblug. Bari katempo waktu tadi teh da teu ditutupkeun ku jangnana oge. Wulan nu tadi ngarasa berat jeung seunggah ditinggalkeun ku jangnana teh para mitra. Ditinggalkeun kudu jadi pamutan. Ditinggalkeun ku beubeureuh najan tibang rek kaluar heula oge katempo pohara sedih jeung nalangsa. Ret kaluar pantau meuneuit ret ka indung bapana katempo bangun anu bingung. Maksudna mah para mitra kunaon cenah Kang Nana lila. Kitu sigana kurang leuwih pihartieunana kekecapan wulan. Tenang we Nyai, ulah waka melang salempang meureun keur ngobrol jeung si Aki. Ari bapana make keur ngobrol sagala, meureun kadenge obrolanana. Tapi jauh atuh ieu teh, kaburuan teh. Jaba imah urang teh lain imah gedong, lain imah tembok. Piraku imah bilik, imah panggung teu kadenge nu di luar ngobrol. Teh mah albumna. Dina nyaritana tetela teu bisa nyumputkeun ka heran. Ai heuhnya. Ieu mah apanan jempe wae geuning duka mun peda hujan angin dordar gelap mak mana. Nah, da moal burung kadenge atuh bapana. Ayeuna mah heuji ka di teang keluar. Mawa lantera bisi di luar poek deui. Ka ditu. Lah. Mulana jung nangtung manehna hayangeun milu jeung bapana. Hayang milu kaluar pikeun ngayakinkeun kaayaan jangnana. Nyai mah dagoan we ulah milu, sok dagoan we diuk ka jeung mak. Nya Nyai tong milu kaluar tiris mangkaning hujan gede keur hujan gedena keur apanan hujan angin dordar gelap. Jadi anggur mah diuk deukeut mak ye. Bimunah nyamat anakna supaya diuk ngadeuketan ka manehna. Wulan ngagugu teu tulus milu jeung bapana. Manehna nyampurkeun deui ka indungna geuk diuk digireun bimuna. Bari panon mah cari nu balas ceurik mikiran nasib diri. Mang Amud kop kana lampu lanteran waya di deukeuteunnana lawang kamar tuluy kaluar. Gebeg Mang Amud ngagebeg. Lantaran ditepas imah teh eueuh sasaha terus turun kaburuan kabeneran deui. Hujan geus raat alak ilik dicaangan ku lampu lantera ngan tetep. Nu diteangan teu kapanggih boh nu tadi kadenge sora aki-aki boh jangnana tetela teu katempo aya di dieu. Mang Amud ngabagi reret ka sabudeureun buruan sawates nu kacaangan ku lampu lantera. Nu dijungjungkeun ku manehna kituna teh hatena Mang Amud ngagerendeng kieu. Heran ka mana cenah cepnana ieu nya. Bet eueuh di dieu geuning ieu teh. Tadi aki-aki nu waktu tadi pupuntenan ge eueuh geuning beuh. Matak heran aing. Mang Amud harita garo-garo teu ateuh nagaro kana sirahna bakat ku ngarasa heran. Ku kaayaan saperti kiwari waleh teu ngarti ku eueuhna jangnana di dinya. Jangnana eueuh anu diteang ku jangnana oge. Tetela geuning eueuh deui.
Keur kitu jebul bumung Bimunah jeung Wulan nyampeurkeun kadinya. Sadatangna kadeukeuteun Mang Amud pok we Bimunah tumanya. Papana geuning teu aya cepna teh. Wulan oge tumanya bari neuteub ka bapana nanyakeun ka mana jangnana. Sakapeung reretna dibagikeun ka sakuriling bungking sawatos nu kacaangan ku lantera nu dijingjing ku bapana. Hayu urang ka jero deui mana nyai ju urang ka imah deui. Pokna Mang Amud kawas nu humaneuar nada-nadana omonganna harita teh para wargi. Hari cepnana ka mana? Jeung harita teh para mitra tuluy Bimunah nanyakeun deui. Jeung deui eta aki-aki kitu aya di imah babana? Tak heran buguh ge lah. Duka muncepnana terus mulang mah keunah urang obrolna di jero yuk. Wulan para wargi sadaya jeung Bimunah katilu Mang Amud arasup deui harita teh ka jero imah. Geus aya di jero Wulan asup ka anggona geblug mebeutkeun maneh. Bari nyuuh luhur kasur nyegruk ceurik bangunukan nyerian dina hatena Wulan sumambat. Kang Nana. Nah tu ka mana akang teh tadi ge apan ku abdi diwagel ulah kaluar. Abdi mah tos benten raosan tos gaduh pirasat awon Kang. Namun akang makalah kamaksa. Nemeje tepang akang tos teu aya deui. Abdi teh nalangsa tamih tungara Kang. Saleuheung upami akang mulih ka bumi kumaha upami akang kenging cocobi. Sieun aya jalmi jahat nu hianat we niat deleka ka akang teras pura-pura nyamur jadi aki-aki. Bari api-api nganyang ka dieu. Kang Nana abdi teh Kang sedih. Wulan ngaguk-guk ceurik ka nyerian ngumar hate nu marudah sungkawa. Teu sangka nu jadi panutan aya nu neang para mitra. Nu jadi panutan nu neang kaluar lupikeun ngayakinkeun anu nyemah geuning bet terus areuweuh. Duka ka mana inditna duka kumaha kaayaanana nu tetela. Wulan pohara leungiteunana pohara Wulan tugeunana. Ngaso heula. Para mitra sadaya. Ari Mang Amud para wargi sadaya jeung Bimunah salila-lila anggur paheneng-heneng we paduduaan di tengah imah. Itu ngarasa bingung ieu ngarasa heran aya setengah jamna mun diitung mah ku waktu. Maranehna taya nu nyarita tapi lila-lila mah pok Bimunah kedalisan bari neuteub ka Mang Amud. Si Nyai mah ceurik wae yeuh bapana tugeunah meureun ku aya cepnana abad terus eueuh. Hah? Mang Amud anggur ngarahuh para mitra. Ulang sanes ngarahuh ke danau. Reuas kitu pami ngarahuh mah. Kitu para wargi sadaya. Ai mah sanes ngarahuh para wargi. Jadi bahasa apana kaluar teh janganna teh geus teu aya nya. Nya eueuh. Heran ka mana atunya? Beuh. Karunya we ku si Nyai kakarage tepung jeung janganna geus eueuh deui. Ka mana atuh cenah inditna nya? Si Nyai teh maparna we geuringna. Nya tapi apa mah yakin cepnana teh teu ninggalkeun si Nyai kitu bae tanpa aya sabab musababna nu tetela. Tangtu ieu kajadian seje nu ngajadikeun cepnana hatina teh teu asup deui ka imah urang. Ari geus kumaha pilampaheun urang atuh papana? Urang yakinkeun da isukan ka imahna. Urang tanyakeun ka ibu ramana geus lah. Ulah dipikiran teuing nu penting mah asal salamet sarerea we. Nya atuh yang salamet sarerea urang ge lah. Mun cepnana cilaka eueuh batur paku kumaha atuh. Mangkani salali esokna ganteur si Nyai ubar. Apaan cepnana mah akhirna gemleng pamaksudana harita teh naon teh hayang ngawin ka si Nyai teh. Mata teh geus aya mah tong loba teuing dipikiran. Para mitra anu mulya hartin ari akhirna mah harita teh pamaksudan Mang Amud teh para mitra. Geus gembleng poe isukan rek ditanyakeun ka sepuhna cepnana. Naha cepnana teh kunaon? Sababet anu mulang ngapeuting-peuting bari teu bebeja heula. Geus puguh kitu mah Mang Amud jeung Bimunah arasup deui ka kamar sarena. Pangaruh geus kaserang ku jurig tunuh para mitra. Sakedeung oge geus kadenge sora nu kerek patemalan. Bangsa isuk harita langit lenglang alam bengras, hawa karasa pohara segerna. Dina terasi di gedong si gerong pulas bulau langit. Juragan Hamzah rawuh begarwana nyata Ibu Halimah. Nuju caralik dina kursi hoe bari mayunan tuang. Tos janten kalangenan pikeun aranjeun mah yen amun isuk-isuk teh sok moyan dina tepas, dina teras, bari nyaningkeun leueteun pikeun sasara. Bari ngopi teh dibarengan ku ngobrol sagala sarta nu jadi bahan obrolan tetela nu jadi anak.
Tayalian boh juragan Hamzah, boh Ibu Halimah ngarasa heran ku aya jadi anak. Tug nyepi ka ayeuna tacan aya balik. Sahanteuna kudu jadi anak bari dengan hiji-hijina. Najan lalaki geus sawawa oge ari ngampleng eueuh datang mah ngarasa melang nu aya. Laki itu para mitra sadaya. Lalaki teu awewe para mitra boga anak mah tetep we melang. Gede ku gedena melang, komo keur leutik para wargi kitu. Komo keur leutik gede ku gedena ge melang para mitra. Da kitu boga anak heuh. Nah, ibuna terus ka mana si Encep cenah kamalinaan taya we datang. Padahal apa teh bebe ja mereka sakedeung ka abad rek ngalayat di bulan cenah. Kari-kari geus bateug berai poe geus beurang da can aya balik keneh wae budak teh. Saur juragan Hamzah bangun uku ciwa mana sajeroninga nyarita. Alah bingung ibu maras mikirana si Encep mah ye padahal geus sabaraha kali ibu teh nyarek sangkan ulah babarengan we jeung si Wulan. Ina da teu digugu atuh mamana. Padahal mah loba awewe ieu nu hayangeun ka si Encep teh. Ari ieu bet ngagukulung we nu pireuk bari oge ngerakeun kolot budak teh. Dina nyaritana Bu Halimah bari jeung manyun-manyun we bakat ku keheul sigana ku kaayaan nu jadi anak. Oh, ai palebah dinya nama. Deung abibisani ibuna da meureun gede duriat, gede kacinta. Bogoh nyosok meureun ngaranna nu kitu teh. Jadi nu penting mah urang mah nya kitu teh we, nu penting mah padi salamet we. Mun malagri omana mah mun cager onaman mah ieu amana. Teu naon-naon, ibu mah pan bare toge ku ibu teh teu dicarek. Ari mah geus obat bulan pireuk apaan si bulan teh. Oh nya amana boga minantu kanu pireuk tek bisa ngomong kumaha ye. Sedengkeun pan lamun jeung nu pireuk teh urang moal bisa hubungan. Cek istilah modern mah moal bisa komunikasi cenah kitu. Oh, nya meureunan musibah we tama ibuna boga panyakit kitu mah. Pan gering ngaranna teh lain ti kudrat teh. Sedeng gering teh jelema teh keuna ku gering mah. Ajeuna teh keuna ku apes. Teu salilana hirup dina kaayaan kajayaan. Teu salilana nincak dina hiji martabat. Atuh nu beunghar ku aya miskina. Moal salilana beunghar. Nu sehat aya geringna moal salilana sehat. Meureun mana kitu ge nyibulan teh keur dipuragaan ku panyakit. Hartina mah keur meunang dodoja kitu. Jadi maon teh pokona malah da pasti bisa diubaran atuh komo ieu gering dadak-dadakan. Kakara 4 bulan isuk page tuh getang dicager deui nyibulan teh. Pira ku nu gering teh bisa cager deui onaman mah. Apan geus loba ahlinya ieu mah dokter-dokter leuwih palalinder. Atuh nu bisa leuwih-leuwihnya leuwih loba deui mah. Tenang we ibuna barina ge. Budak mengaduakeun mudah-mudahan nyibulan bisa cager deui. Mending can cager wae padahal mah ubar berkah kidul berkawetan berkah kulon berkah kaler. Yang ngandukeun lepus paraji sakti namakeun nyibulan. Kalah kabatan cager mah kalah keu diciripu bana beuki beak. Dukun lintuh para penyakit matuh nu kitu teh. Tadi si Encep na meuni taya kabosen. Eueuh ke naon teh? Eueuh kabosen manehna mah. Sok ngantur wae, teu boga ka era we. Teu boga rasa bogo era, boga ka bogoh kanu kieu. Ai palebah dinya nama urang mah teu aya hak nyarek. Teu aya hak nyarek-nyarek kana kasukaan nu jadi anak. Satungtung teu mengpar tina tetekon mah. Keun bae da kitu kasukaanana. Ulah rek dicarek-carek barina oge. Paham jaha meneukeup ka Ibu Halimah sakedeung geus kitu ret deui ka jalan raya hareupeunana. Tetela kendaraan balawiri nu ti kaler nu ti kidul nu ti kulon para mitra nu ti wetan. Kabeh ge mata lieur lamun ditingali ku urang. Ngaso heula, ngaso. Tak lieur ngalian kendaraan make jeung ngalian kendaraan sagala geus eta mah ditingali. Ngobrehna we cenah. Ngaso heula para mitra ngaso. Dikitukeun teh para mitra kudu jadi salakina nu katelah juragan Hamzah atuh Ibu Halimah kalah ka beuki nyoros. Ya memang taya hak da ayeuna mah nyaman situ Nurbaya bari oge. Sareuk-seuk we ari si Encep kudu hahadean jeung kitu patut kaayaan mah. Naon araheunana ieu amana? Keur mah kolotna jelema masyarakat katama-tama ayeuna kaayaan bulan batan sakitu pireuk teu bisa ngomong. Heueuh teu boga penyakit 150 alias pego. Nah, betasana teh abong deui kawas eueuh we sejen we. Dunya teh lega ieu. Marsina heureut dunya teh, awe teh loba, nu geulis loba, nu bisa ngomong leuwih perlente, nu boga titel ge aya.
ngenong meureun di ditu si Ujang dewa yaki can balik keneh mah meureun ibuna. Moal burung kitu atau bisa jadi terus nganteur meureun ka si bulan meureunan tatama. Atau meureun heueuh maksudna mah dijiret meureun teh ku inung babana. Malu masuk kana senteg teh ya meureun bisa asup teu bisa keluar. Ya udah biasa namun rek ini tan jauh masuk bebeja heula cara tuluy ngampleng. Deui nya lah ai mah aya wae dah. Ka ibuna nyarita kumaha si Incep jatuh. Nyebutkeun rek ka Amun be. Rek ngalayan bulan cenah. Ngan moal lila, moal terus ngenong. Nah tuh nyebutkeun moal lila teh malah saputing jeput. Bari ayeuna geus beurahi berang, panon poe geus sumor tacan keneh datang wae. Lah, paur kitu we amanah heueuh maksud teh. Nya mun paur teh nu dipaurkeun ku heueuh lah ku abdi mah bisi teh anak urang dijiret pokona mah. Nu kasenteg teh ya. Sedengkeun panyaho sorangan indung bapana nyuulan teh geus meureun ngarasa untung we anakna aya nu daekeun teh kitu. Ulah sok boga pikiran ka dinya ibuna ngaranna teh Sudon teh. Sing teh nyaho mah. Keun bae ulah sok boga pikiran ka dinya ulah sok sungguh sangka. Bisi nu disangka ku urang teh leuwih alus batan urang. Pandosa teh hukumna. Nu majak ayeuna mah eus kumaha barehna sakedeung ge datang meureun anak urang ge da moal ka mana ieu. Soal ngenong meureun peda eta we balikna poek meureun. Ceuk abdi mah palalaur amanah lah. Obrolan antara Bu Halimah jeung Pak Hamzah eureun para wargi sadaya. Lantaran diburuan aya mobil sedan pulas bodas eureun. Sedan model ayeuna herang keneh ngagenclang tanah nu teu keneh. Barang aya nu kaluar ti jero eta sedan lain deui Bu Halimah jeung Pak Hamzah ngarasa bungahna. Lantaran tetela geuning nu rek kamaranehna dulur anu ti Jakarta. Gancang disampurkeun tuluy semah diaku diajak ka jero. Teu baha nu diaku teh terus marengan pribumi asup ka jero imah. Guk gek dariuk dina kursi model ayeuna. Bu Halimah cakah cikih ngakutan susuguh sok-sok ditunaan luhureun meja. Mang akang eceu atuh lumayan lah. Saaya-aya we ieu mah. Sumuhun mangga akang eceu nyangakeun. Ret Pak Hamzah kamojang nu diuk gigireun bapana pok deui Pak Hamzah ngamangakeun susuguh. Neneng mah atuh lumayan neneng. Nah hatur nuhun Mang, mi katampi atuh. Walon eta mojang geulis. Tetela nu nyemah harita teh lanceukna Bu Halimah di Jakarta. Nyata Pak Halimi jeung Bu Sumarni. Ngahaja datang ti Jakarta poe ieu dibarengan atawa leuwih merenahna mah nyanteur nu jadi anak nu ngaran Neng Esti. Pak Hamzah jeung Bu Halimah ngarasa heran teu buru ngarasa reuwas pedah lanceuk nu geus heubeul tara aya nepungan. Ayeuna bet ngirunyung bari teu mere ibarat ti anggalna. Tangtu aya kapentingan nu mandiri da moal nganyang moal datang mun eueuh kapentingan mah. Kajurung ku panasaran sanggeus katempo semah ngaropi susuguh pok Pak Hamzah tumanya kanu anyar datang. Engkang rawuh eceu. Kalintangan nuhunkeun anak. Si Mabdi kalihpun bojo teh wireh danget ieu kasumpingan ku engkang rawuh eceu. Mung nya kitu disagedengeun ti bingah teh ngaraos reuwas, pangna raos reuwas. Pedah bae sumpingna akang sareng eceu teh geuning dadak-dadakan pisan. Teu aya wartos ti angalna. Ku kituna seug upami aya kaperyogian mah ka si Mabdi kalih kapun bojo mangga we atuh geura saurkeun. Kitu maksad teh. Mohon engkang oge eceu. Ulah bade asa-asa, ulah bade ragu-ragu engal we saurkeun. Naon kaperjagian engkang sareng eceu nu mabi danget ieu teh parantos sumping ka Sumedang. Ari masok gegebagan, ari kaanyangan kudu tabih teh lah. Bari teu aya wartos ti angalna heula. Bu Halimah oge nemrakeun kreteg hatena. Nu pinuh ku rasa kapanasaran. Hayang geura nyaho ngeunaan pamaksudan ge dilanceuk. Jeung dahuanana pangna sacara dadak-dadakan nganjang teh. Jadi dahuan para mitra geus lancet jeung dahuan jadi lanceuk we lah lanceuk teh dahuan keneh para mitra. Ngan beda urut-urutanana kitu harusna mah. Aya beda sakudak sakedik antara lanceuk sainung sabapa kitu. Satung turunan sirah sareng dahuan ai dahuan mah katalian kudu sanes. Katalian ku salaki atau ku pamajikan kitu nya orang mitra mangga urang teraskeun. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ngaso heula.
ngaso heula para mitra ngaso nyelek kieu para wargi bade diteraskeun nyelek di kepaksa mangga bade ngaso heula ieu ngaso para mitra sadaya samemeh ngawalon kana pananya Pak Hamzah jeung Bu Halimah. Pak Halimi jeung Bu Sumarni silih reret heula sakeudeung. Pak Halimi ungeuk tanah nu surti kana reret nu jadi pamajikan. Red ka esti nu direret keur anteng maca majalah nu aya di dinya. Geus kitu mah pok weh Bu Sumarni nyarita dari anaker. Kieu sanyana pamaksudan ece tepang ngahaja tepungan ka dieu teh nya. Kahiji hitung-hitung anyang sono atuh silaturahmi. Peda geus heubeut tara nepungan nu jadi adi atuh kaduana ngahajanganteur nu jadi anak. Nyata ieu esti buktina cenah mah salila sakola libur rek milu cicing heula di dieu kitu tah kaperluan ece jeung akangna teh tah atuh kudu reuwas-reuwas da teu pira atuh kitu dina nyaritana Bu Sumarni dipungkas ku ngahehe esti imut ngagelenyuk ngarasa panuju kana omongan nu jadi indung sedeng Pak Halimi harita ngamairan omongan nu jadi pamajikan pokna tah kitu kaperluan akang teh Haji Hamzah. Oge Haji Halimah ulah kaget jeung reuwas. Ulah kaget ulah reuwas najan sanya nama akang jeung ece boga pamaksudan nu mandiri. Tapi moal ka dibeja-beja ayeuna. Engke mun geus cunduh kana waktu ningang kana mangsa, nitiwan cinu mustari nincak mangsa nu sampurna datang kana mangsana. Pasti ku akang dibejakeun. Ayeuna mah akang jeung ece meredi supaya ayu daek narima anak akang hayang cicing di dieu cenah. Salila 2 minggu, salila pakanci we. Engke mah mun geus 2 minggu, nah dibabageun ku akang jeung ku ece atawa sina balik sorangan da geus gede ieu. Nyaho ieu jalan balik mah. Atuh bisi anak ece hayang jalan-jalan, hayang ulin maklum budak ngora, nyata ya salahna mun ku jangnana. Dianteur ayeuna ari jangnana ka mana geuning teu katempo ieu teh asa diingetan da tetela di dinya eueuh jangnana Bu Sumarni nanyakeun jangnana nya kitu deui para mitra sadaya Pak Halimi asa diingetan di ku omongan pamajikanana nya keur ka mana ari jangnana ayi limah geuning eueuh teh teu katingali-tingali pokna Pak Halimi tumanya bari rarat reret disabudeureun patengahan eta imah amang menginten mangnya Kang Nate nuju ameng esti ge nanyakeun malah panyangka esti mah buanana keur ulin jeung kabogohna atawa ulin ka imah babaturanana nana teh keur ka babaturanana nyai moal lami deui oge geura cumping ceuk Pak Hamzah nyimutan ka aya nu sabenerna ditempas ku Bu Halimah kitu dan namanya nyai ari amengan teh sok ampleng-amplengan engke moal ampleng-amplengan geura da dieu nanti bisa jeung nyai amenganana esti muntos teu sabar hoyong tepang sareng Kang Nana antos sada moal mi dugi sugan sakedap deui oge ret Bu Halimah ka Pak Halimi jeung ka Bu Sumarni nyarita janten ka perieugeun akang sareng ece teh jajab neng esti nu kalosa nuju sakola nuju pere liburan di pakanci pengkennya bade ngadon pere di dieu nya kitu aji tah kitu pisan ayeuna limah temal para mitra Pak Halimi jeung Bu Sumarni dina nemalan meh bareng bari neuteub ka Bu Halimah ih nya mah teh teuing atuh ece oge akang ari kinten-kinten betaheun maneng estina mung ayeuna mah di kampung bener moal ge betaheun di kampung mah ece oge akang kaayaan ni sarwa sagala repot atuh tebih ka dieu tebih ka dieu hoyong nonton ge moal tiasa palon Bu Halimah atoh nu aya ngadenge pamaksudan lanceukna teh. Para mitra anu mulia harita Bu Halimah nanya deui. Kumaha Neng Esti bade betah di dieu di tempat bibi? Bu Halimah tumanya ka Neng Esti. Esti mah di mana-mana oge sok betah bi. Komo ieu di bumi bibi sareng apaan di kota di sanes di kampung di dieu teh. Balon Esti atoh nu aya pamaksudanana ditarima ku bibina. Waktosna see para mitra. Duwi ka dieu heula carios nyambung anu judulna nyaeta Ingkar. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara dina bagian kadua. Atuh urang cekapkeun duwi ka dieu bae heula. Mang Jaya sabaraha kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan.